Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdeui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Minggon ayeuna urang diajar pangajaran bahasa Sunda nyaeta ngeunaan mikaweruh kecap barang jeung kecap pagawean. Naon kecap barang jeung kecap pagawean teh? Ku hidep regepkeun video salajengna sing saregep. Warna kecap atawa jenis kata dina basa Sunda loba rupana. Keur saheulaanan anu baris dipedar ku ibu ayeuna aya dua rupa, nyaeta kecap barang jeung kecap pagawean. Naon nu dimaksud kecap barang teh? Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang jeung naon-naon nu dianggap barang, boh konkret atawa nyata, boh abstrak atawa teu nyata. Contohna naonnya boh konkret atawa nyata sareng boh abstrak atawa teu nyata? Regepkeun video salajengna. Kecap barang konkret. Nu kaasup kecap barang konkret contohna kahiji jalma. Jalma teh rupa-rupa. Aya orok, budak, kolot, nini-nini, aki-aki atawa ngaran jelemanya tono, tini, tah jeung sajabana. Eta kaasup kecap barang konkret. Anu kadua nyaeta sasatoan. Loba rupana sasatoan oge. Contohna bayawak, cakcak, entog, gajah, maung jeung sajabana. Jadi ngaran-ngaran sasatoan teh kaasup kecap barang anu konkret atawa nyata nya. Anu katilu nyaeta tutuwuhan. Loba rupana tutuwuhan teh. Contohna di dieu jukut, anggrek, jati, mahoni jeung sajabana. Sarta rupa-rupa kadaharan, inuman jeung barak sejenna. Tah anu kitu disebut kecap barang konkret atawa nyata. Artina naon? Katinggal ku urang nya. Naon nu dimaksud kecap barang abstrak teh? Kecap barang abstrak teh contohna sapertos ieu anu teu katinggal ku urang nya. Contohna angin. Angin mangrupaning kecap barang abstrak sabab teu katingali ku urang, tapi ku urang bisa dirasakeun. Hawa nya aya panas, tiis, eta hawa. Malaikat, jin, kahayang nya, kahayang moal katinggal ku urang nya. Kanyaah indung bapa contohna teu katingali ku urang, tapi urang bisa ngarasakeun kanyaah indung bapa. Kasedih nya jeung sajabana. Tah eta kecap barang abstrak artina teu nyata atawa teu katingali tapi ku urang bisa dirasakeun. Eta kaasupna kecap barang abstrak. Anu kadua nyaeta kecap pagawean. Kecap pagawean nyaeta sagala hal anu nuduhkeun pagawean atawa kalakuan nu dilakukeun ku barang atawa kecap barang. Contoh kecap pagawean kahiji dahar. Tah ieu teh mangrupakeun kecap pagawean. Nah, maka jeung disebut kecap pagawean sabab nuduhkeun hiji pagawean atawa kalakuan nu dilakukeun ku barang. Barang eta teh bisa ngaran jelema atawa urang gitu nya. Tah eta disebut kecap barang pan. Ieu teh mangrupakeun kecap pagawean anu mana dilakukeun ku kecap barang anu tadi nya. Terus lumpat, ngajampungan, ngoet, hiber jeung sajabana. Jadi
kecap pagawean teh di mana anu nuduhkeun hiji pagawean atau kalakuan anu dituduhkeun ku kecap barang atau ku seseorang nya. Alhamdulillah pangajaran ngeunaan kecap barang jeung kecap pagawean parantos rengse. Mugi-mugi hideung tiasa ngaregepkeun pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.